Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurnaning ingsun. Hayu dulur-dulur urang lajengkeun deui carita dina Pantun Bogor Dadap Malang sisi Cimandiri. Dina bagian carita rakean Kalang Sunda jadi lutung. Wilujeng ngadangukeun. Laju rakean nindak ngagidig ka sisi walungan anu dingaranan Cimandiri. Tapi barang inyana nepi ka sisi walungan teh ngadak-ngadak caah guntur rosa jasa mani jiga sagara pindah. Umpal-umpalan cara ombak ngaguruh pating jelegur. Ceuk rakean. Kumaha ngaingnya nyabrang? Kadeuleu ku inyana loba dadap sisi cai, tangkalna gararede jarangkungna mani raruhur. Ceuk rakean. Amun luncat tina dadap tang tungaing teh bisa nyabrang. Tapi wahangan sakelegana tilok tah bisa nepina. Laju rakean alak ilik sabari nyapaan tangkal. Ceuk inyana. Sugan mulu jadi lutung. Ngadak-ngadak ku rakean karasana asa awak digodogkeun jeung rarasaan teh asa ku gampang-gampang teuing nerekel karuhur tangkal. Rakean hanteu ngeuh inyana teh jadi lutung anu lestreng, lutung gede panjang buntutna. Inyana laju luncat tapi tangkal dadap laju menod jadina dengdek. Rakean pindah tangkal tapi kitu-kitu keneh bae. Laju inyana naek kana tangkal panggedena disundek-sundekkeun heula. Jigana mah pakuateun. Laju inyana luncat jeung luncat tapi dadapna laju dengdek. Barang inyana nepi ka sabrang kaler rakean ngalieuk heula samemeh indit. Kadeuleu ku inyana kabeh dadap darengdek maralang papalimpang. Tapi rakean masih acan ngeuh keneh inyana geus salin rupa jadi lutung anu gede anu lestreng herang hideungna. Laju inyana unggah ka gunung nu kiwari disebut Gunung Jayantitea. Asa ku gampang jeung nindak teh asa ku leuwih ngeunah sabari ajlang-ajlangan dina tangkal. Gugurawilan dina dahan. Rakean henteu ngeuh inyana teh geus jadi lutung. Saban inyana ngajlang tampah deui karesepna teterekelan kana tangkal. Tapi oge mingkin tambah bae laas kaingetan keuna sejana anu mimiti. Anu ngajurung inyana nindak. Samalah laju namah rakean leungit rarasaan jadi manusa. Laju namah rakean teh ajlang-ajlengan hanteu tangtu anu diseja. Tunda sagedeungkeun sina ajlang-ajlengan tilok eling deui. Urang longok heula sumur haur pamunjungan bari neang nu ngajuru. Dina jero hees sirepna rakean Nyi Putri asa kadatangan hiji nini-nini. Nini-nini anggeus kolot nya-nya tapi geulisna kabina-bina jeung bageurna kaliwat saking. Ceuk eta nini-nini. Purnamasari ieu teh ninina rakean, nini Parakatrika ti lembur bunar di Parapatan Satyapada. Amun dia lilir engke rakean hanteu kasampak. Ulah dia eudek goreng hate nyai. Sabab rakean ku akina disina nyiar heula Gunung Gorowong. Sabab inyana mudu diajar heula manjak pieun engke mun wayahna anggeus datang manjakan ronggeng 7 kala sirna.
anak dia nya awewe ngaranan Mayang Sagara Pamulangan. Rimayang nyaeta kembang, Sagara hartina laut, Pamulangan hartina ngandung babales. Naon sababna dingaranan kitu? Eta mah ngan wayah anu baris ngabejakeunana. Engke amun Mayang Sagara rada gede, rakean teh baris datang ngalongokan, tapi dia moal tenget. Rakean baris 2 kali datang ngalongok. Nyaeta anu kadua kalina 40 tahun anggeus di walungan anu ngaranan Cimandiri. Aya cukang anu muntang keuna waja anu dirara, tapi dia moal tenget keneh bae. Sabab lain di ieu wayah jagat papantunan bisana dia jojodo ka inyana. Tapi engke dina zaman anu datang. Anggeus di Sagara katuhueun muhara ngadeg lembur papanggungan, laju mata poe ka tukang maju sajelat ka hareup mundur salengkah. Mabeurang dia di jalan keneh sakedeung deui oge ararunggah ti Sagara. Dina ombak geleng papalimpang. Ngan dia ulah eudeuk kaget sabab rupana memang garoreng. Tapi goreng soteh ceuk anu henteu nyeraho. Mabeurang dia datangna 2, anu kunini didatangkeun ti paseban Ratu Guna di Mandala Samar. Anu hiji nyaeta baheulana jadi prameswari Raja Bantar Sagara anu mimiti. Anu sahiji deui nyaeta anu baheulana jadi prameswari Raja Jatipurwa anu mimiti. Cag sakitu heula dulur-dulur, urang tunda deui.